sana orang salah naon gitu. Tapi bah leuwih sakit mana jeung ngomongkeun urang merek ngaopat cenah tapi nu tilu mah lalaki gitu masih urang mah naon atuh nu kitu teh. Eta mah kan urang teh sarua berhiburan dina sosial media mah. Kami wae eta mah dan naon ibu tina hiburan. Nya hiburan nepi ka panggih atuh. Ya di kantonnya sok atuh, yuk. Jangan sakitin aku ya. Assalamualaikum. Dakar pas ya, ieu. Teu mah ini bunglon datang ku Anjing Tanes maiting kieu maiting sok ayeuna jelaskeun maitingnya. Mang Iting pasti emang umur kedapnya, emang umur masih loba nu ngipit lah urang PK kelas kedap. Emang umur kieu maitingnya. Emang datang ku anjing. lain dangukeun emang umur Mang Iting boleh ngora, tapi kan sok Pedro rasakeunana eta sopan teu typing sopan teu ngomongkeun cerai dina typing sopan teu. Tapi Mang Iting leuwih sopan teu ngomongkeun hayang boga pamajikan opat cenah. Aing naon eta teh aing mah hiburan hukum aing pan gimik jelemana. Ya ku aing dengekeun lah aing paduli teuing di dinya ku aing ditungguan jam 8 main jam 11. Main jam 12. Urang main penting di dinya eueuh. Ari aing kudu laki anu setia mah rek awewena rek live jam sabaraha wae ge ditungguan lain carana kudu nangan awewe. Ditungguan teh jeung saha? Urang kudu PKD jeung saha? Aing mah terserah maneh, aing mah kajak geusan jeung aing deal, aing mah kumangke. Lain naon jar paragat ieu koplok isia. Aing mah aral, aing kurang kumasok, maneh nu nungguan di dinya kamari dugem di dinya aing nu nungguan tepikeun ka jam sabaraha. Serlok, ku aing di serlok karena dia hapus deui. teuing. Aing jadi naon permasalahan anjing ieu teh. Aing mah di kieu-kieu aing hirup teh aing masa tepugu aing mah aing mah monek monok monek manyang-manyang. Sok. Pegat atulah lieur. Anjing watir. Jadi kahayangna kumaha teh? Urang mah kieu mah Iting, bah. Kayak urang mah ulah typing nu aneh-aneh da kabaca ku piwer ngomong langsung secara dina WA, dina ieu. Secara pribadi ulah langsung ayeuna urang cerai. Bari jeung penonton keur loba pan urang teu pugu naon masalahna. Tapi leuwih sakit neangan awewe deui deung terang-terangan ngomong tilu mah. Eta mah urang mah neangan awewe mah hiburan hungku saukur supaya rame hungku tapi hate mah kan keke aing bela ana laguan gagalowan penting jam 12 aing nyanyi. Ayang. Mun itu maksudna jelaskeun ayeuna keneh. Ira, aman eta ngajemput aing teh nyaho ya. Eta teu abah ka urang ge mau bebeja biasana mah. Aku mau ke Seumi dulu ya eueuh eta mah bah. Ih, konamu. Aduh, Hat Salim. Iya suntangan. Nya. Da urang teh tadi hargaan bah kieu-kieu wae terus-terusan. Aya lieur-lieur timbang geus urang init ka barak. Tah bener bawa kainya Mang Iting. Teuing anjing geus teu puguh aing di dieu ge aing di saung oge kabarak kubuk aing duaan nih saha aing batur. Biakeun anjing kolong ku aing dibool paciki anjing di barak. Tapi hari bogoh manger ka ieu gitu. Urang mah can bisa ngajelaskeun di loba batur, urang mah bisi kasakana aing jelemana kumaha. Oh, sih memang jecengna jeung ieu. Aing entod kamari atuh panggih teh. Urang ngomong de Asmi rek neangan pagawe rek neangan di anu lain, urang mah lain eta teh heureuy sangkan ku nyeri hate ku maneh lin. Sarua urang ge kamari kelabing saking ku nyeri hate ningali di dinya jeung Umi wae. Ari aing kudu jeung anjing. Pan eueuh jelema aing jeung sadi jeung si Abah jeung Mang Iting aing salin jeung jelema eta. Depan loba. Depan loba oge meureun urang teh teu puguh kan ngobrolna aing jeung tuawuh mah urang teh. Dia mah egois we tiba lagi ke aing teh. Mata tong nyeri urang tah kitu. Aing nyeri sia Iraha, aing nyeri. Aing wae nu nyeri ku dirinya Iraha. Ada pasea mah mulai ujungna puguhkeun we goblok rek kumaha atuh.
tulung pas mana moal. Aing mah aing jongjon aing paduli tinek ngeusan ge aing ngasaan. Geus aing mah. Goblok. Aing. Sok pugukeun rek ngeusan rek tuluy. Teuing aing mah pokona macam bisa ngambil jawaban ayeuna urang mah ke deui lah. Urang pugukeun mending ayeuna sih mending ayeuna Urang pugukeun. nya eta Ayeuna mah pugukeun aya hoyongna kumaha. Urang mah pek bae urang mah yang ti awena heula. Gitu maksudna. Urang mah yang ti awena heula we bae. Ti awena heula kumaha urang mah narima. Sok Berlin kumaha? Ya orang mah geus capek dibohongan wae ngajemput Umi wae babarengan jeung Umi wae. Kemarin dari dinya jauh teuing atuh Berlin. Jauh teuing aing amu di dinya Kieu nya Mang Iting, urang keur di Bandung aya teh urang isukna kitu geus di hotel kene aya we ngomong, "Hayu urang ketemu" kitunya. Ada pentingna beres emplu atuh naon deui atuh. Ya mah eueuh. Eueuh ngajemput Sok urang ka pugukeun hotel rek kumaha rek ngeusan rek kumaha lain loba apa ya? nya geus we urang mah cukup. Cukup naon ai cukup mah lain jawaban. Ya maksudna sok urang rek aing urang kudu kumaha memperbaiki Anjing berarti urang. FTP rek ngeusan nih goblok. Geus cukup urang mah geus sobat teuing awena geus capek bah. Cukup we. Ha putus kumaha ieu cerai naon? Cerai. Baik kamu lah tuh. Kita anggeus met ke paduli teuing. Sinya. Geus. Jadi omeana nama. Bingung aing ya ke. Kebae hese di omeana geus bayar urang mah. Tak kieu we urang mah mana bener-bener awe nu bener-bener nyaah ka urang. Lain urang ngabanding-bandingkeun nya model lah tong dibanding-bandingkeun lah. Emang urang geus aya pilihan meeting awe nu bener-bener nyaah ka urang di saat urang aya, di saat urang butuh manehna aya, di saat urang manehna butuh urang aya geus lah. Intina mah urang mah geus fokus ka hiji awewe, ka hiji eta we meeting urang mah geus lah semua aya. Tapi geus si sayang eta geus siji. Geus we urang mah keun bae ku mangke we. Tapi galau tuh aya rasa galau gitu naon. Aing ngarasa galau mah meeting da kumaha da jelema meureun urang ge jage kolot paribasana pas bakal aya rasa galau. Kan bae lah. Berarti nyeri aya nyeri. Aya nyeri mah aya. Ya udah kampura urangnya. Maik berarti urang kudu kumaha tuh aing jadi tengeureuna kieu. Mau meeting aya di imah teu. Hah? Aya di imah teu enak. Aya. Baturan dugem lah aing tapi ka Rebo. Alhamdulillah teuing mah geus sisa penting atuh. Isu atuh isu kurang di baturan. Dugem lebih karena boting mah tuh nya piraku we goblok gitu. Bayang sangat goler mah teu di juru kursi aing paduli teuing ulah digotong ulah diangkat aing jangan ngelepak di dinya. Nya meureun kitu nu beberes isu-isu. Aing mah butuhna penting ayeuna aing mah aing kidal aing ka mana penting ayeuna mah aing. Ulah dicari Dugem ka mana ka Jakarta ieu atuh ka Jakarta we atuh. deket teuing aing tong ka Jakarta jeung aing jauh dugemna mah balik lebaran haji sugan. Nya geus teu urang ka Bali atuh ayeuna. Merak jeung aing mah lah yuk. Ka Bali ayeuna erek play isu-isu. Ayeuna keneh. Balik lusa. Isuk-isuk. Ayeuna isuk-isuk di bandara urang ka Bali sapoe peuting naon ngarteu peuting geus balik deui ka Bandung erek. Ayo gas. Urang mah geus aing kontak-kontak aing dihapusan kabeh aing mah. Ulah aya rekodan aing nyekrol ulah aya rekodan beungeut si eta aing sakitu we. Berarti mana sakituna nya euy ngelupakeunna berat nya. Meeting urang mah metak aing tepikeun ka aing poho tepi ka kieu ge. Heuh bener naon aing teh geus bakat ku nya mereka manehna. Oh. Kasarita mah atulah mah deukeut. Gas lah aing neangan udah aku aruyuman kalau nu harga 6 juta hiji. Erek. Gas. Lempur ku aing nu karajet anjing handapna. Agok aing pusing. Godon. Di lempu doa air pirajet. Lah. Iya. Bagus itu nu bagus. Lampu maiknya ada orang rek nulungan kumaha atau masalah teh mah beda gitu nya. Nya. Bener teu nya urang ge sarua we na urang teu ieu lah gitu da kudu